Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Amah Rahmawati bade mintonkeun video PPL siklus K2 materi ajar ngeunaan kawih klasik sareng kawih pop. Wilujeng nyakseni. Mangga ka Neng Fitri, Wildan, Lestari sareng Dila kanggo di-on-keun kamerana. Kumaha soanten Ibu tos ka kuping sadayana? Ayaan suara Ibu. Soanten Ibuna? Ya. Sip. Kayaknya urang kawitan wae. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinten ayeuna dinten Jumaah kaping 10 September 2002 hiji urang tiasa tepang deui dina kayaan sehat walafiat dina kagiatan pangajaran Zoom dinten ayeuna. Tah sateu acan lebet kana materi urang ngawitan acan ngawitan kana pembelajaran hayu urang ngadoa heula. Sok mangga kanggo ngadoa dinten ayeuna urang pimpin ku Wildan. Mangga Wildan dihaturanan. Sateu acan urang diajar bahasa Sunda dinten ayeuna, hayu urang ngadoa dina jero manah. Ngadoa di kawitan. Rengse pihatur salam. Alhamdulillahnya hatur nuhun ka Wildan anu parantos mimpin doa kanggo dinten ayeuna. Tah kanggo dinten ayeuna satacan lebet kana materi sapertos biasa teng hilap kanggo ngesian daftar hadir anu tos ku Ibu disayogikeun di kolom chat. Nah, alhamdulillah hidup atos parantos rengse ngesian daftar hadir kanggo dinten ayeuna. Dinten ayeuna Ibu bade naros heula cobi materi anu sateu acana ku Ibu tos diajarkeun di kelas ieu. Sok kinten-kinten naon? Cobi Hilda, mangga sok materi sateu acana urang diajar naon? Minggu kamari teh urang diajar ngeunaan ngabandingkeun antara kawih pop sareng kawih klasik, Bu. Nah, leres tadi saur Neng Hilda nya. Janten minggu kamari teh urang teh diajar ngeunaan ngaidentifikasi sareng ngabandingkeun kawih klasik sareng kawih pop Sunda. Tidinya teh tos aya ciri-cirina nya naon betena kawih klasik sareng kawih pop Sunda. Tah, kanggo dinten ayeuna urang kedah langkung sumangat deui margi dinten ayeuna urang diajar kawih deui namung kanggo ayeuna mah urang teh benten deui IPK-na. Tah Ibu bade share screen heula kanggo dinten ayeuna naon anu bakal dibahas tah ieu anu bakal dibahas ku Ibu nya. Janten sapertos biasa kompetensi dasar nama sami sapertos kamarinya. Tah indikator pencapaian kompetensi menyebutkan dan menganalisis unsur lahir dan batin rumpaka kawih klasik dan pop. Nah janten dinten ayeuna teh ieu nya IPK-na sarta tujuan teh nyaeta setelah menyimak video dari YouTube dan tampilan PowerPoint pembelajaran yang di-share screen melalui Zoom, peserta didik dapat menganalisis unsur lahir dan batin rumpaka kawih klasik dan pop dengan baik dan benar. Ayeuna hidup kedah ngargepkeun heula nya. Katinggal teu? Tinggal, Bu. Oke. Nah, ieu dinten ayeuna bade masihan 4 video nya. Janten anu kahiji judulna Karatagan Pahlawan, anu kadua nyaeta Pupuk Pucung, nu katilu Kawih Peuyeum Bandung sareng anu pamungkas nyaeta Kataji. Tah ayeuna urang tinggal heula kawih nu kahiji nyaeta Karatagan Pahlawan. Wilujeng nyakseni. Kawih anu kadua nyaeta Pupuk Pucung. Hayu batur kurang diajar sing suhud. Nah lajeng kawih anu katilu nyaeta judulna Peuyeum Bandung. Kawih anu pamungkas nyaeta Kataji. Mangga.
dinten ayeuna ibu bade nyebatkeun heula ieu non si PowerPoint-na nya ngeunaan kumaha sih unsur batin sareng lahir kanggo nganalisis eta rumpaka kawih. Tapi sata acana kinten-kinten naon anu kapendak tadi pas hidup tos nonton opat video tadi ku hidup kaidentifikasi teu aya hubunganna naon hubunganna tadi ibu masihkeun video sareng materi dinten ayeuna kinten-kinten naon. Coba Vivin eta tos melambaikan tangan kumaha Vin mangga. Saur abi mah margi dinten ayeuna materi bade nganalisis janten eta lirik kawina bakal dianalisisnya Bu. Nah laras pisan nya hebat Vivin hatur nuhun. Nah margi dinten ayeuna nganalisis teks rumpaka janten tah tadi anu opat kawih anu tadi teh nya rumpaka atanapi lirik nate pasti bakal dianalisis. Tah namun analisisna naon wae Bu. Tah dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun heula sareng ibu bade nyungkeun widi kanggo nge-share screen PowerPoint-nya dinten ayeuna. Kumaha ieu tos katinggal? Tah kanggo dinten ayeuna nyaeta urang bakal unsur ngabahas ngeunaan unsur-unsur rumpaka kawih. Tah tadi ieu potensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Nah, sareng tujuan pengajaranna tos ku ibu disebatkeun. Tah ieu ti dieu aya unsur-unsur rumpaka kawih. Aya urang dibaca. Nah, dibacana tadi digorowokeun, digalantangkeun, dihariringkeun atanapi dilenyepan dina jero hate. Dan ka dieu PowerPoint anu tiasa ku ibu di-sharekeun ka hidap. Tah kanggo kagiatan salajengna nyaeta ibu bakal masihan ka hidap LKPD. Dina LKPD eta hidap kedah tiasa nganalisis nya kawih anu hidap bade dipilih. Tadi ibu atos masihan opat contoh kawih. Pilih hiji tah lajeng engke ku hidap dianalisis nya. Tah kanggo LKPD-na ku ibu ayeuna dikintunkeun di kolom chat sapertos biasa. Tahnya ku ibu dipasihan waktos 7 menit kanggo hidup ngesian. Ibu hoyong saderek Rahma Sita Nuraini kanggo mepresentasikan cing hasil analisis hidup. Manat atanapi intention urang kudu sumanget jeung berjuang keur lemah cai. Tah sok mangga ku ibu ditingali Rijal teh milih kawih katajinya. Nya. Mohon. Tah mangga cik cobi aos unsur batin sareng unsur lahirna. Kawih kataji adegan lahir wangun aya 7 pada pilihan kecap atau diksi aya kecap nu hese seperti cidra. Ya, hasil analisis saderek Rijal tah sapertos kieu cenah nya unsur batinna tadi wangun aya 7 pada muhunnya tadi katinggal dina wangun lirik rumpaka kawih kataji teh meni seueur pisan nya. Tah teras di dieu aya purwakantina salona cenah kecapna diulang-ulang wae. Leres pisan tadi oge nya diucap ulang wae terus. Naku naon terus we naku naon berarti diulang deui ya laras pisan ya. Nah, kitu geuning tadi contohna saatos Rahma sareng Rijal peratos mempresentasikan hasil analisisna ieu atos sae nya hidup. Nah, salajengna nyaeta sapertos biasa ibu hoyong terang evaluasi tes formatif hidup. Sapertos biasa ayeuna ibu ngayakeun tes formatifna dina aplikasi Quizsystem. Mangga dihaturanan ku ibu dina tes formatifna ya. Sip. Di dieu ibu ngadamel 10 soalnya ngeunaan analisis cik cobi. So, ayeuna urang kawitan wae nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayu start. Nah, Hilda atur. Beresnya sok kebi nontonnya. Direngkeun. Dulu orang tinggal hasilna. Nah, katinggal geuning hasilna teh anu kahiji Reni.
Wilujeng Reni nuka hiji ku ibu tinggalnya orang tinggal heula hasil uji kompetensi hidup dina tes formatif ti dieu aya Reni nuka hiji ti dieu Reni ngeusian ku leres sadaya. Nah alhamdulillah sareng Wildan geningnya sae dilajeng ku Neng Fitri, Hilda, Vivin ti dieu persentasena alhamdulillah sararae nya gening. Tah berarti tos disimpulkeun nya gening hidup teh tos tiasa nganalisisnya unsur batin sareng lahir dina teks rumpaka kawih ti dieu. Tah cik. Nah, kumaha kumaha ayeuna hidup atas ngesian dina LKPD-na terus hidup atas tes formatif oge. Nah, cikan ayeuna salajengna ibu hoyong terang kumaha pemahaman hidup nya kanggo materi dinten ayeuna. Cikan ibu hoyong naros ka Neng Dila. Cing aya Neng Dila, mana Neng Dila? Oh, mangga Dila. Jadi Bu, kesimpulannya belajar dinten ayeuna urang tiasa nganalisis rumpaka kawih. Tiasa nganalisis rumpaka kawih laras pisan. Cik Cobi tadi anu penteuna 100 nya. Sok mangga coba Reni. Kumaha hasil kesimpulan pengajaran dinten ayeuna? Jadi Bu, kesimpulannya rumpaka kawih teh tiasa dianalisis. Analisisna teh nyaeta ya unsur lahir sareng batin. Dina lahir aya wangun, imaji, diksi, gaya basa, jeung purwakanti. Mun dina batina aya jejer, rasa, wirahma, sareng amanat. Nah, laras pisan ya, hatur nuhun tadi Kaneng Dila sareng Kaneng Reni anu atos nyimpulkeun kegiatan pengajaran dinten ayeuna. Dugikeun ka dieu kumaha aya patarosan? Kumaha ngartos Neng sadayana sareng Hartas Bu. Oh iya siap, hatur nuhun tah kumaha kegiatan dinten ayeuna nah rame teu ya, siap hidup hebat atau tiasa maham sareng tos tiasa nganalisis rumpaka kawih nya dina unsur lahir sareng unsur batina. Nah, minggu payun tepang deui sareng ibu engke materina urang ngeunaan kawih keneh namun engke IPK-na sareng kompetensi dasarna engke benten deui engke kanggo minggu payunna praktek dina kawihna. Tah ibu masihan pancen ka hidup nya pilih salah sawios nya hiji kawih anu ku hidup dipikaresep lajeng engke ku hidup sok mangga bade diapalkeun mangga bade hidup misalkan engke bade ningali teks teu sawios. Tah eta pangajaran kanggo minggu payun. Dugikeun ka dieu kumaha aya patarosan kanggo engke? Saya Bu. Alhamdulillah dicekapkeun sakieu pangintennya mung satacan ditutup pengajaranna hayu urang ngadua heula ngadua dipimpin deui ku tadi teh ku Wildan. Mangga Wildan. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dinten ieu tos rengse. Ayo urang ngadua di kawitan rengse. Tepang deui engke sareng Ibu Minggu Payun hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.